urang babarengan di imah masing-masing jeung keluarga atawa di mushola atawa di masjid atawa di majelis ta'lim babarengan maca yasin muntayang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku diangkat ka luhur nu ieu nu ayeuna terus pergantian buku nu anyar, diawali pertama ku yasin diakhiri ku yasin deui. Abeh kadeulna bararagus bae cak malaikat ieu yasin kabeh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzahu qanatun lan iku kaya ikilah iki maksud utawi huknatun ngeces wasotun lan mopo-popo cungur illa sahing dalam monggo kaula sah wa man ghasabil luqmatin lan utawi sapaman iku kaseratan yaman kalawan pulugat azagha bi khamrin maka ngilangaken yang mana ing lukma kalawan saja ilam yuhadda ilam yajid ghairu halamun orang mu yaman ing liyana kham wala sahulan utawi kaul asadari muha iku denara makenene khamar lidawain karena tatamba wa atashin lan ngelak wahadul harir wahadul hurri arba'una lan utawi hade wong kang merdeka iku 40 waraqikin lan utawi hade kaula iku 20 bisautin kalawan cemeti awaidin atawa panangan aw ni'alin atawa tarumpah aw atrafi syabin atawa pirang-pirang pucuk pirang-pirang dodot wagilalan dan ucapakan opo iya ta'ayanu sautun narimanya ta opo sautun cemeti walau ra'al imamu bulughahu thamanina jaza fil asahi dan ulah meninggali sabah imam ing tumakane hati ngulung buluk maka wenang ya buluk ing dalam monggo gaul asa ziyadatu ta'ziratu utawi wa ziyadatu ziyadahe iku ta'ziratun zakaya ta'zirat wa qila hadud lan den ucapaken opo hadun had opo hadun had. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terus mata poe berputar, tanda ganti jam, ganti poe, ganti minggu, ganti tahun. Teka rasa-rasaan jol Jumat deui, jol Minggu deui, Jumat deui, Minggu deui. Ain deuk buka mah 10 menit ge ngadaguan angel perasaan. Ieu budak pohoan tah henteu nakol bedu. Protesnya padahal mah 10 menit deui mah atau 5 menit deui angel perasaan.
tapi lamun teu ditangguhan mah Jumat deui jol minggu deui jol Jumat deui jol minggu deui. Ternyata horeng tereh jeung sakedeung teh kumaha perasaan diri urang. Okos memandang seseorang bagus jeung gorengna tergantung kumaha naon anu ditilikna. Lamun ku urang dideuleukeun ku mata maakur tapi penilaian batin anu berbeda. Si itu di mata orang goreng, si itu mah bagus, si itu mah goreng, si ieu mah bagus. Kos kitulah salilana nemantak sing hade urang memandang seseorang. Ketika Abu Jahal datang ke Kangjeng Nabi ngomongnya ngocoprak banget. Aing mendeuleuh dia Muhammad Jepang goreng nasa dunia cak aing mah dia. Oh waret. Abu Jahal tas dirangkas meureun. Cak aing mah panggoreng-goreng sia. Lantaran ngaganggu kestabilan Mekah, ngaganggu kestabilan keluarga, ngaganggu kestabilan agama. Cek aing majasia makar mad. Dipandang ku Abu Jahal makar. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi? Bener Abu Jahal, bener teh salah. Bener. Jol sirna Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, jika ulama anjeun Muhammad leuwih caang tibatan mata poe mangan sakadarnya angan jagat anjeun mah dunia akhirat kacaangan eueuh tandingna anjeun mah pang bagus-bagusna jeung pang caang-caang sinarna lain sakadar di dunia tapi nyulusup terus nyangan akhirat. Kumaha Kangjeng benar. Sahabat datang geus Abu Jahal jeung Abu Bakar teh. Kangjeng, tadi Abu Jahal ngomong panggorengna cenah. Makar malah mah. Nah, dicek Tuhan bener ewa gitu. Kok tadi disalahkeun sih? Henteu. Cek cenah Abu Bakar mah cenah tuh. Tuhan tepang bagus-bagusna bahkan tanding bener. Kok itu benar ya benar sih? Cek Kangjeng jelema kumaha memandangna tuh Masya Allah. Al-mar'u mir'atul mu'min. Seseorang adalah kaca jelema mukmin. Jelema mukmin mah kudu ngacana ka jelema mukmin deui. Ketika orang kafir ngaca ka mukmin, kakafiranana bakal katembung. Sebab cemongan beungeutna. Begitu ngaca jija aing cebong, nu dicarekan kaca. Goblok sia kaca cemong pukunya nu cemong. Tah kos gitulah geus manusia eta adalah cermin. Mukmin adalah cermin. Kumaha nu memandang. Kayak kadang-kadang bagus, kadang-kadang goreng. Berarti penyakit nu aya di diri urang sing hati. Memandang Kangjeng bae dipandang ku Abu Jahal mah kitu, dipandang ku si Abu Bakar mah kitu. Kitu keneh si dina Abu Bakar dipandang ku Syiah mah nilai saeutik-eutik acan ku urang mah manusia anu pang bagus-bagusna setelah Kangjeng. Memandang Tuan Syekh ku urang mah dipuji-puji lantaran jelema nu deukeut jasa ka Gusti Allah tur bisa nuduhkeun ka jelema nu deukeut.
Kutubul Aulia tapi dipandang ku Wahabi jeung Syiah Ahmad jeung MD termasuk Persib atuh itu bagus. Jadi kumaha badak da kaca eta kumaha nu nempona kasep baik nu nempona si eta mah rumek takos itu. Nah urang sakedeung rarasaan perasaan ti minggu ka minggu sakedeung komo nu ongkosna ngahutang nut minggu kamari ge dibayar kemarin ka hutang deui bae ieu kan rata-rata jelema miskin kabeh nu ngaji susah dusugi barembungeun ngaji teh oning ka puncak jakna lah ka Bali mantap ngeunaheun jasa ieu ruang riung jeung nu sararusah ngeunaheun jeung nu bodoh masalah ge teu kanyawan pajar bener bae urang atuh bagura gua diciptakeun da kieu ruang riung jeung nu susah mah tilok suzon nya nama heuheuh teu lamun nu sugih suzon malul pan kitu entek maning jeung nu susah ngariung berkat na wade nu susah yo bu dibawaan kabeh ngan teu pamajikanna mah diangsongkeun aja jeung nu sugih mah perhitungan malulu mun dibere kabeh waduh rugi jagana jadi ngariung ge make kalkulator susah mati hilok nu susah urang gua diciptakeun ieu nikmat hirup ruang riung jeung nu susah sebab mayoritas ahli sorga nu susah gua ngararamin wae asandeuk wae aduh eta memang gitu. Jadi aksaru ahliha al-fuqara wal masakin. Panglolobana penghuni surga adalah fuqara wal masakin. Mantak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Kangjeng Nabi cintain pisan ka para fuqara jeung masakin jeung babarengan diuk jeung fuqara jeung masakin ngariung antara nu sararugi mah poe Minggu teh sagede camat bae geus teu kaburu ngaji jabatan aya dinyana harta fasilitas aya dinyana diajakan ngaji ngembau komo bupati dongeng nang ngaji dongeng bupati gaji sanajan ngaji jeung bangsana embung kasinggung ku agama embung beusi diharam-haram nyana mah teu kuateun diharam-haram teh hatena teu kuateun sebab penghuni neraka kan nyana mah maksudna nu teu bener aya bupati bener mangan di mana aya nu bener aya bae hiji dua mah kan ulah ditanyakeun aya bupati urang ulah tuh masing-masing bae sih embung nyana mah dicarekan ku agama teh embung aya urang mah pan geus kebal tak geus kebal sebodoh lah aya dicarekan los emang aing mah pantes dicarekan tah penghuni surga mah kos kitu sanajan diharam-haram ge eta kredit terus bae nyolonong bae teu ka surga teh jadi betul juga dengan cepatna perputaran matahari urangna betah di alam dunia eueuh nu ditungguan ku urang cepetlah karasana ternyata urang geus aya di jero bulan Sya'ban tanggal hijina sakumaha minggu kamari dijelaskeun pe Jumat Sabtu Minggu nisfu Sya'ban malam Senin Selasa malam Rebo malam geus malam Jumat geus malam Jumat isuk
urang babarengan di imah masing-masing jeung keluarga atawa di mushola atawa di masjid atawa di majelis ta'lim babarengan maca Yasin muntayang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku diangkat ka luhur nu ieu nu ayeuna terus pergantian buku nu anyar, diawali pertama ku Yasin, diakhiri ku Yasin deui. Abeh kadeuleuna bararagus bae cak malaikat ieu Yasin kabeh gitu. Bareng jerona mah aya eceng gondokan. Atuh kadeuleuan ku malaikat teu katipunya na ku urang. Ayo buku di dulu awal Yasin, akhir Yasin, yes, teu kudu cek kitu, teu kudu diproses-proses Yasin kabeh cek. Batak geges urang malam Jumat sorangan mangga jeung pamajikan mangga jeung pamajikan kan ulah di kamar duaan atuh di kamar maca Yasin jeung pamajikan malah geus dua datang ka Wamalia lagi jago teh jadi mepelingan eta nisful awal aya nu makekeun di Bandung di Garut aya nu makekeun nisfus tsani malam 16 maka bae ngan galibna adalah nurutkeun cek keterangan nisful awal jadi malam 15 ai kunut mah urang pan malam ke-16 15 malam ke-16 nisfu ieu mah malam 15. Dia cenah kula mendek ti kuari bet atuh terus aya beurang peuting geus teu nya waktu terus leuwih bagus asal kuat bae nahanan ngabaca pamajikan. Cek pamajikan ieu barang ngaji ka Cirong Yasin deui teu nyaho ieu dapur ya dapur teu nyaho bawang cabe Yasin deui asal kuat teh urang dikitukeun waya dahar hayang ke Yasin deui waya nginum hayang ngopi hayang ke Yasin deui malah mah peuting mah teu meunang tinggalun masalah ya guys kuat baik ngecoba kopi-coba itu cokot tuh kodok di kantong kodok tuh saya pelingan bahwa malam Jumat malam nisfu Syaban asal geus nisfu bae deketnya asakan ke puasa huruf mangmelikeun baju pamajikan tahun itu ge can anggeus kabayar saparo kuari dek puasa deui ngap rasa aja aduh eta si marina kreditan atuh kitu numpuk kreditan kagincu-gincu kredit. Mudah-mudahan orang kabehan dipanjangkeun umur ku Gusti Allah tur dibere sararehat kabehan dibere giat ibadah ka Gusti Allah dosa-dosa urang nu geus kaliwat mudah-mudahan dihampura kahareupna urang dibere cekas memandang akhirat amin ya rabbal alamin. Urang nuluykeun tentang syarabil khamri asyribah tiap minuman anu ngaweurekeun boro-boro loba saeutik ge hukumna jadi haram. Ketiga ya jelema nginum dikenakeun sanksi
menginum arak teh ku negara jieun aturanana malah di Indonesia boro-boro dek dijieun aturan sanksi hukum Al-Quran dilegalkeun. Masya Allah Inggris biasa di Indonesia di mana baheula mah urang ningali minuman-minuman sing jrentul ayeuna mah sadae dengan alasan mempersediakan tamu-tamu asing aya di urang agar hidup bebas tenang betah nyana di urang sebab nyana nu boga modal nyana nu usaha nyana nu boga kauntungan orang menonton ju urang ilu meuli arak nama mararabok teu pantes diketos aya nu mabok kendal aya nu mabok terap aya nu mabok teu pantes kan diterap mabok kabeg kampung lamun di Cilongok mah serem oge sebab Cilongok Citi apa atuh teu pantes bae dek di kampung dek di kota mabok baja urusanana teh mah haram. Tah di Indonesia ulah ngarep-ngarep bakal diterapkan hukum Islam sadajan loba nu ngotot tetep bae HTI hayang boga khalifah wajar sebab amburadulna negara. FPI ingin menerapkan keadilan wajar sebab geus aracak-acakan hukum teh si ieu mah kitu situ mah kitu teu jelas hukum dek diterapkeun ka saha pantes urang mengadoakeun tapi di tengah-tengah batur keur memperjuangkan agama baik berbentuk khalifah atau keadilan NU mah geus nahanan Ahok bagus Jokowi bagus wanita-wanita boleh terus nyana mah aturan-aturan malah nu geus dimuktamarkeun ge tidak boleh untuk pimpinan kafir muktamar deui ngadadak jadi menang atuh pasti di organisasi jeung organisasi ribut kan teu etis lamun HTI ribut jeung NU sebab kitabna sarua Al-Qur'an kan teu etis FPI ribut jeung NU sebab kitabna sarua Al-Qur'an hadisna sarua Bukhari Muslim berbagai sunan-sunan Sunan Nabi Daud Sunan Ibnu Majah Sunan Tirmizi kan sarua malah diangkat ku NU Ahok mas Sunan Kalijogo Kalijodo aja dah urusan ada kos kadar itu dah iya kan jadi ribut antara orang kafir seseria kafir cacala katakan urang nu dijadikeun parabot kitabna akur Al-Qur'anul Karim urang ribut nah jagalah ku urang keributan eta terus nu berjuang mah terus ulah sampaikan ka bentrok engke ge satu saat manyana ge sadar minimal diganti ngaranna Haji Sadar. Ini dan ketua NU siapa yang dulu Agil sekarang Haji Sadar. Oh iya, eta ke di jelema ganti ngaran Haji Sadar. Tapi kadang-kadang aya sadar teu sadar. Kos jelema soleh teu soleh. Kos jelema sobar tapi ngamuk bae. Ngaran mah sobar ngan ngamuk bae. Itu sebuah nama cantang tu akur jeung zatiah nu dingararana
Imah tidak orang baik-baik jeung pandai-pandai menjaga diri orang, salametkeun diri orang, sebab moal kebal deui paeh bae kumaha urang mun keribut jeung sesama muslim. Mau datang ke haju urang adu kekuatan magelut. Al-qatil wal maqtul finnar. Tapi ayat cek Kangjeng Nabi al-qatil wal maqtul kabeh sorga. Cek Kangjeng Nabi nu maehan ka sorga adu dipaehan sorga. Sorga kabeh. Kaget, sahabat kaget. Pan kamari ieu mah ngomong nu maehan jeung nu dipaehan neraka. Ieu makan ka sorga kabeh. Daratang ka Kangjeng kos kumaha? Tuhan eta si anu ka sorga kabeh. Perang. Begitu perang kafir ngabunuh muslim teh sorga. Tas ngabunuh langsung nyana asup Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aya deui nu ngabunuh, paeh deui. Atuh sorga kabeh. Oh, kos kitu Tuhan atuh. Kafir ngabunuh mukmin aju asup Islam dibunuh deui. Kal qatil wal maqtul fil jannah. Masyaallah. Teh ieu urang mah keur nyaritakeun teh tentang sanksi jelema anu minuman miras. Ieu nu kamari geus dicaritakeun yuhaddu bidur di khamr. Boro-boro nginum arakna sangkira nginum dedek arakna ge tetep baehan. Tapi lamun ngadahar roti anu tariguna di adonan make khamr teu kudu dihad, haram haram tarotingan teu kudu dihad. Jajamu anu diaduk-aduk jeung arak eta ge sarua haram ngan teu kudu dihad. Gos kitu mah haram. Ieu makanan-makanan nu di urang teh sing hade hampir make barang-barang nu haram. Kanyahoanana di mana? Diteliti mah urang neliti man teu. Mui neliti ngan sepintas, dokter-dokter neliti ngan sepintas, lantaran negara na bentuk na kos kieu kaayaanana ngan kanyahoanana dina efek. Mana efek? Hiji jelema buringas, nomor kedua teu hararusu mun salat. Eta teh khusus salat teh lantaran makananana. Motor lamun dieusian 2 tak bau haseupna teh. Bau. Marepet teh digas teh ngedredeg. Lain majunya mah lamun make 2 tak dadat boro-boro balap. Endek hayang datang ka tujuan ge. Eta 2 tak. Komo lamun make minyak tanah mah. Motor make minyak tanah tuh anggeus. Nah ieu awak urang teh bensin ieu ngaderded bae deuk salat puyeng tapi nonton TV teu. Eta tidak sawareh makananana bensinna teu beres. Deuk ngaji mah deuk ngaji, ke deui. Tapi main gapleh mah ngajek-jrek bae. Tah eta bensin. Sing hade wa kadza huknatun itu keneh lamun diasupan hukna teh hiji alat atawa obat anu make arak ngan diasupkeunana kana liang tai dubur. Nah eta lamun aya satu cara medis ngasupkeun obat melalui dubur make arak eta teh teu kudu dihad kos kitu teh.
wasu'utun jeung su'ut popol irung. Jadi irung eta kapan ieu hubunganana jeung telinga jeung mata THT telinga hidung tenggorokan lain mata yang masuk sambarangan THT tenggorokan eta teh ieu satu saluran nah nunggus jitu ndek ngobatan mata telinga di irung, ngobatan tenggorokan di irung. Baheula di zaman jahiliyah aya satu cara ngobatan telinga, hidung, tenggorokan melalui su'ud besi dibelem ke ditendenan obat ke dibelem deui tendenan obat deui. Obat tersebut make arak, obat tersebut aya arakan. Nah set obat tersebut geus sedeng kira-kira diasupkeun ka irung. Cara baheula tradisional asupkeun atuh lain saasup-asupna ngajurus ndek ceuli di mana kumaha, tenggorokan di mana kumaha, irung kumaha. Nah eta ngaranna su'ud besi. Urang ge coba-coba besi beuleum ku urang asupkeun ge kades. Nah ieu watak aya di kitab zaman baheula cara pengobatan tradisional teh modal kitu. Make arak termasuk diasupkeun kana dubur make arak ngan besi dibeuleum. Dina hadis Bukhari aya hukna termasuk su'ud eta teh teu kudu dihad kos kitu teh teu kudu dihad. Wa man gosa bilukmatin dahar lantaran dahar teh kapan hari nu susah mah biasana ngan sakadar jeung tempe tahu paling teri. Ieu mah dahar jeung kakap merah pohar. Weh di samping kakap aya lauk arwana di beulung. Wari mah dahar jeung arwana sekali mah. Ya Allah ya Rabb. Aya hulu hiu. Kan lu susah mah waduh mak tuh. Lu comot ka dieu comot ka ditu jatilok manggih teh kapan. Nyana tangga bae calanga. Ditanya kunaon? Kunaon sih? Kaselekan orangnya. Kabeulan lantaran nyelek teuing. Kan ari aturanna mah urang dahar ya set comot-comotna ulah gede teuing nu ukuran setengaheun di sungut urang. Eta aturan dahar teh kos kitu. Lamun pas sungut coba ge. Oh. Leutik teuing sagede sendok kopi. Atuh lah leutik teuing. Pakai sendok kopi ka dia. Ngalah tuh ceuh. Atau gua ada jasa ieu mah pake centong diwolkeun mal bisa dah. Jadi aturanana setengaheun sungut urang eta karak bagus dahar teh. Bakal aju dikunyana 40 kali. 40 kali. Mana penyakit 40 kali. Tok hitungan ku urang. Di 2 4 5 genep mahal kaburu daharna naon ya. Lemes. Jadi geus datang ka beuteung teh pencernaan ge ngeunah cek nyana nikmat ya kos kieu mah aing teh kudu hese cek pencernaan ieu mah datang sok boga de kieu puyang aing cek pencernaan ye. Ayo jangan ngagiling teh mah kekuatan paling 10 tahun umur 30 40 mulai nyeri beuteung lah nyeri ieu lah gara-gara urang kene
urang kene mun ti kuari terus urang 40 kali kunyahan 40 cek pamajikan teh geus 2 jam salaki dahar sadang geus atuh ulah loba-loba dahar atuh ayo sapiring anu normal aja 40 kali kunyahan atuh ti jam 3 jam 5 tah kaseretan ya Zaedar kemudian kaseretan atawa kabeulat luak lieu eueuh cai putih eueuh cai teh nu aya ge arak lamun teu segera diselesaikeun di inuman asana lolos atau jadi penyakit gede maka waman gossobi luqmatin Zaid nu kabeulan ku huapan asagha bi khamrin dipersilahkeun inuman arak ilam yajid ghairaha lamun memang eueuh salian arak meunang luak liuk eueuh cai iwal arak inu sebab eta mah nyalametkeun tuh masyaallah karim geus dialalatur kabeh ge ku agama eueuh nu tinggaleun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan selesai deuk nanyakeun naon ka nyiduh-nyiduh ka hitut-hitut geus aya atuh ka hitut-hitut geus aya sih namun hitut aya ambeuna doang hitut letik doang lamun ngadurut-dut hitut gede durot ngaranna eta hitut geus atuh lamun urang keur salat urang hitut kaluar ulah mempertahankan diri tetep bae keluar bari nyekelan ieu besi pajari hitut ku batur padahal heueuh tapi tetep adab-adabana nyekelan oh berarti mimisan kajian hukum tah kita nyekelan kieu adab bareng geus lamun urang diriungan deuk hitut keluar ulah sangeunana keur ngariung dut ulah gitu teh bagus pakai aturan ka hitut-hitut dan lain-lain sebagainya nyiduh geus aya aturanna komo ieu mah minuman masyaallah kumaha lamun tatamba nambaan ngobatan penyakit make arak menang atawa henteu wal asahu tahrimuha lidawai cikaul asah haram arak pake ngobatan ulah sebab barang haram mah teu mungkin jadi obat lebasu ila anit tadawi biha kangjeng Nabi ditaras tentang pengobatan nambaan make arak cek kangjeng Nabi innahu laisa bidawain walakinnahu daun arak mah moal jadi obat malah jadi penyakit teu bisa barang nu geus diharamkeun ku agama ku syara ku Gusti Allah moal bisa jadi obat penyakit tak haram teu beunang kecuali deui obat kecuali make arak mun teu diobatan ku arak bakal coplok roh tamat teu naon kasubna darurat ad-darurat tubihul mahzurat masyaallah baheula arak teh aya mangfaatna jelema nu nyeri awak nginum arak sakali 2 kali 3 kali nyeri awakna leungit
ketika jelema sering asup angin minum arak sekali 2 kali 3 kali moal terjangkit asup angin. Jelema kurang tenaga minum arak sekali 2 kali 3 kali tambahlah tenaga seperti gitu. Eta teh diinformasikeun ka Kangjeng Rasul ku Gusti Allah arak teh seperti eta Muhammad, tetapi ternyata horenganan arak teh di zaman umat anjeun mah ku kaula ye deuk diharamkeun sebab umat anjeun pola pikirna bahaya lamun dimeunangkeun nginum arak ieu kadituna bakalna moal kaurus nagara, moal kaurus keluarga, moal kaurus sebab di umat anjeun mah berbeda jeung umat nu baheula. Umat nu baheula mah garariat. Umat anjeun mah komo neuleuh di parahyangan mah di Garut, di Bandung isuk-isuk lain digawe cindutrung bae kieu ngarokok bacos deui ces deui. Kita di Gambung tiris ngarokok deui deuk di mana majuna negara. Atuh jangan siduru kieu. Tah ngahod-hod dia tiris pantoy tiris. Kieu bae ke ngarokok deui ngarokok. Salah-salah ka kamar anakan deui. Ieu negara deuk kumaha majuna. Nah, kumaha lamun dibere mabok engkeuna. Nah, maka cek Gusti Allah Muhammad anu tatadina eta arak gabogaan manfaat deuk dicabut ku kaula kamangfaatanana ngajadi racun. Allah ketika diharamkeun ieu arak cabut kamangfaatanana maka dijadikeun racun ku kaula. Sok geura jelema nu nginum arak karacunan awakna. Kos kitulah ieu tergantung kumaha nu bogaana Gusti Allah ngamangfaatkeun mangfaat. Gusti Allah ngaharamkeun cabut kamangfaatanana. Maka haram nambaan penyakit make arak. Sebab arak geus jadi racun. Innallaha lam yaj'al shifaa ummati fi ma hurrima alaihi. Sayyidina Gusti Allah teu ngajadikeun tambah umat kaula make arak nu diharamkeun. Teu bisa, teu mungkin diobatan make arak teu bisa. Moal bisa. Geus lamun aya keneh jalan ulah make arak. Kitu keneh liasin jelema dahaga eueuh deui. Aya gitu, aya keneh cai dahaga asal ngeunah jasa lamun nginum arak haram. Dahaga jasa, dahaga ngelak nginum arak haram. Kecuali lamun pengobatan geus eueuh deui. Ieu mah jelema ieu kunaon dicalang apa pugu ieu cenah cekeuna teh naon kitu ngaranna kurang nginum. Emang teu boga cai, eueuh cai di lemburnya mah eueuh cai. Aya ge arak. Nah eta teh eueuh cai makan urang lamun eueuh cai harese. Sok geura ieu cai teh urang mensyukuri cai bae ge ieu can bisa urang. Lamun ku Gusti Allah hujan teh diturunkeun dihandap geus teu dikaluarkeun cai ku Gusti Allah Maha Kawasa. Gusti Allah mah hujan teu dihadap beak cai deuk ka mana lumpat deuk ka mana ieu urang teh cai bae ge ieu hese syukuranna ka Gusti Allah. Andai kata hese cai cara zaman baheula di Jaziratul Arab hese kan cai lantaran gurun Sahara batu. Masya Allah, emang cai di mana atuh di Arab? Hese. Numantak ngalaan cai kawadi. Eta teh jang keluarga. Sampai sapetingin 2 petingin ngala cai kawadi, wadi teh ka lembah. Bu hese-hesena cai. Tetapi di saat hese cai jelema giat ibadah. Kos zaman kamari ieu urang sasumur. Lamun deuk mandi kadinya, deuk tahajud kadinya, deuk dana tapi gara riat.
masjid rame bae kuari cai unggal imah aya malah unggal kamar cai tetep bae masjid kosong. Jadi henteu dijamin teu gajamin lobana cai aju loba ibadah teu henteu. Jageuningan dan zaman baheula cai saeutik ibadah giat. Kuari cai loba ya biasa-biasa bae. Kan mantak jelema nu jual beli cai moal berkah hirupna. Jual beli cai anu sumur maksudna jual beli. Urang boga sumur dijual cai na moal berkah. Deulekeun tungtung. Boga pabrik-pabrik cai, perusahaan-perusahaan cai, ujung-ujung nama moal berkah sebab cai makan temelin nu Allah dijual ku jana geus bahaya. Ya, ujung-ujungna moal berkah jualan cai kudu teh dibikeunan cai menjanu Allah. Tilu perkara rejengan di alam dunia diantarana cai. Wahadul hur wallahu a'lam bissawab. Sallallahu